Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evan Ariwanto dari kelas 10 Celena. Di sini saya mau membaca biantara pentingnya silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin anu dipika hormat, alhamdulillah urang sadayana tiasa papanggih dina ieu kesempatan dina waktos ieu abdi bade ngareskeun ngenaon pentingnya silaturahmi. Silaturahmi teh mangrupakeun cara pikeun buatkeun hubungan antara sesama. Silaturahmi urang tiasa ngajaga kahormanisan sareng rasa hormat antar batur. Hayu urang sami-sami ngamumule silaturahmi sabab ieu tiasa nambahkeun barokah sareng nguatkan rasa persatuan. Sakitu pidatoti abdi atur nuhun sareng ngapunten bila aya kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.